Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Eta we sawah nu di Cimandala kakuringkeun. Plus we kuring sautak saeutik mah ku kuring diridokeun lah. Diridokeun. Beres we. Teteh hampang. Kuring beak modal gitu penasaran. Mitra kaum dangu. Ngadenge kitu indung si Inen ngarenjag ngadenge pamenta sanukri kitu teh. Tuluy ngahulang menang sajongjongan. Sawah nya sawah lah jang uki tetega kuring teh ngalepaskeun eta mah kumaha mun kebon wae nu di Cikidang laga-laga ongko eta mah teu butuh ku kebon mah teu butuh ongko teu katong aya hasilna malah kesampeul ge be aku bagong bejana di dinya mah di Cikidang mah pada porot modal oge teh pada sarana di kana sawah ke nama sawah tuh ngalepaskan sawah mah kumaha atuh kuring jeung budak meureun ngongkrong sing karunya we atuh jang uki ka budak yatim indung si Inen semudareuda si Panon merebay teu katahan ari teteh kalah ceurik pan kuring wanita tohan teh tina balas kumaha atuh nah, karunya ka teteh jeung ka budak yatim. Saha atuh daek nguruskeun ari lain kuring mah. Meureun karasa ieu teh ku teteh oge. Kumaha atuh suat mah ari geus kieu. Tadina mah hayang ulah leupas ari sawah mah. Ngan sakitu-kitu napi bakeuleun budak. Suhat mah ngarenghap. Loba ari piomongeun teh mah. Ngan manehna teh heurin. Kuleta tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu lila sanggeus ngahulang pok suhat mah maksakeun cumarita ari kuring mah teu boleh menta pertimbangan piraku jang uki teu welas ka budak yatim ari kahayang teh kebon we atuh kebon leuwih lega ongkoh kaitu areunana loba rek dijual deui ari ku jang uki mah meureun payu mahal da sok beda deui ari ku tukang dagang mah anapun cenah eta sok loba bagong nyakeun kecuang Minang Saraya ka mangkat mah sobatna babeh pasar Rabo teh geuning cenah diboro da sok maraba bedil. Lain gitu Kang Atma mun lain duit modal mah ceuk tadi oge kapanan kuring oge moal owel teuing ieu pan duit modal tembal sanukri jika nu nya rugi gedena teh tapi arek dijual mah pek wae atuh sugan aya nu butuheun tapi ulah hila teuing da kuring buntu laku sanggup gitu ngajual di rurusuh cek indung si Inen kasuhat mah bari ngareret bari nyusutan si Panon nu teu boleh ngalembere masilan kadua pipina
Aduh ka teh teuing atuh teteh kasaha atuh nu tapal wates teh kiar jangi lain boro-boro nambahan ketang heuh nu mahena oge teu kaurus siga nama tah kataksir si eta mah teu kataksir cek Mang Ugam. geuring ongko geus lila eta teh batuk getih kabadil tas nuar tangkal hamplas si lebak pan keung pisan palebadinya teh Mun kasawah rek nyokot sabaraha bata jang uki kabeh we 200 bata lain mitra kaum dangu dikitukeun indung si Inen ngaranjug hor kabeh wae enya 200 bata enya tuh teteh sakitu na diijir sabaraha sabatana kapanan Sandroib ge meuli ti Sukahri 20 rupiah eta teh 100 bata beda deui atuh eta mah sawah leuweung panukuring mah ari teteh yo ari sawah mah eueuh leuweung eueuh lembur teteh sarua ngahasilkeun pare jadi 200 bata teh 40 rupiah eta oge leuwih 2 rupiah duit ka kuring teh tapi keun bae hitung ngagantian bini ari kitu rek ti ayeuna sasat kagarak menang nanduran eta teh pan har da kudu iraha ngadaguan tas panen mau atuh kuring alamot curug modal porot panen henteu nya kumaha atuh jang cik atuh sing karunya teu karunya ka kuring oge karunya ka budak yatim atuh hitung-hitung neang amal-amalan eta mah kumaha dinya bae pokona mah kuring mah mau rek nyokot kebon moal saja bae ti loba bagong teh pikasieun nya Mang Ugam cek Mang Ugam kieu we atuh kieu lamun teteh owel ku sawah nyaho duit we kuring mah tuh jangan yang buru-buru darek digolangkeun deui mitra kaum dangu sararea jempe taya nu ngomong sakemek-kemek acan indung si Inen ngaruk bae bari nyusutan Cipanon ras inget kanu geus eueuh nu hese capek ngabedah bawaning ku hayang boga sawah ras deui pikahareupeun kumaha nyamaraban budak kitu cek pikir dina hatena dina mangsa harita mitra kaum dangu obrolan teh jadi manjang sanukri kekeh dina pamadeganana sedengkeun nu kapapaitan anggar ngaruk bingung tug nepi ka wanci ngagayuh kaburitnakeun obrolan teh terengse-rengse di luhur langit sariak layung kacidamata waasna tutuwuhan robah warna koneng umyang lir emas sinangling kahibaran ku cahyana nu sumirat tetebeh kulon tonggeret reang di sarada angin letik kahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan telem waktu sareupna wanci tenyesakeun panasna mata poe kumaha atuh ieu teh kuring rek mulang
Tuh tinggal jangjang peting geus kalingkup. Malah can mandi ieu teh. Nya kumaha atuh Jang Uki? Eta mah nyungkeun kasayan manah bae. Piraku teu karunya ka anak yatim. Aduh, kumaha atuh nya? Tempo sawatara poe we atuh Jang. Teteh rek mikir heula. Bari rek nawarkeun kebon. Atuh lila maron. Asukan aya nu daekeun meuli. Hog. Tapi ulah hila teuing. Tembal Sanukri. Bari terus indit. Mitra kaundang. Gancang na carita. Heuleut sapoe ti harita mitra. Sanukri geus jol deui datang. Nanyakeun kumaha teh. Saterusna mah isuk sore peuting ngajereg nagih. Ngomongna beki kereng jeung matak nyarugak kana hate. Indung si Isnen geus samar polah. Duit ti mana cenah ceuk nu ditartalawaran teh. Tungtungna balas ku beak dengkak. Kapaksa ngelehan. Sawah nu beunang nanduran teh dipasrahkeun. Ngagohet menta dileuwihan oge regana luput daeta geus mahal teuing cenah ceuk Sanukri teh. Sanggeus sawah lapur mah menang sababaraha poe indung sinen gawena ceurik bae kuasa di teungeun-teunganan. Abong-abong kanu teu boga mani eueuh pisan pertimbangan. Kumaha teuing atuh daharna barudak. Cenah bari ngusapan sirah sinen. Mitra kaum dangu. Anu tadina pada ngalem teh. Ayeuna mah Sanukri teh pada nyebut teungeun-teunganeun. Taya ras-rasan teheman cenah ka budak yatim. Tapi ditokangeunana wae ngoromongkeun kitu soteh. Dahareupeunana mah taya nu wani saurang-urang acan. Nya ti harita si Kasnen dibawa sangsara. Diengklek dibawa kuli ku indungna. Usum panen dibawa derep sapopoena buburuh nutu atawa naon wae. Gua gawe panitah batur. Kadang menang sahuapeun sakopeun. Kacida ngarakacakna hatena. Waktu disambat derep ku Sanukri di sawah anu ti manehna teh. Kuli di sawahna sorangan. Mimitina mah mandag mayong asa-asa. Ari daek sieun teu kaduga ku nalangsa. Ari teu daek da puguh butuh. Lumayan sapoe-sapoeun nya tungtung namah kapaksa ku butuh. Tapi teu burung nyurucud cipanona. Basa turun ka sawah teh rusras loba nu kainget. Ras kanu geus taya di kieuna. Ras kasi ija nu di mana boa da taya beja-bejana acan malah sasat geus dilapurkeun. Poe kapoe geus kaliwatan. Kalayan urang teu sadar dina nambahna waktu umur tebet ngurangan. Nu leutik jadi gede, nu gede manjing rumaja, nu kolot maju ka sareupna. Dina kaayaan anu samodel kitu sanggeus hidang mimiti si Inen bisa nalang nyundang-nyundang tenaga nu jadi indung. Sakalian ngarit mah geus bisa diandelkeun. Indungna jongjon buburuh teu kanjat disakolahkeun da nyaeta moal hade ari make rebag-rebig mah.
Ken bae cenah. Da si Inen mah moal jadi juru tulis ieu cek indungna teh. Nya susuganan kaparengkeun jadi tukang dongeng cenah. Kawas manganggang kitu. Si Inen poe ka poe teh katembongna mah kacida kabitaeunana. Mitra mah tukang dongeng. Maksud teh susuganan kaparangkeun jadi tukang dongeng cenah kawas manganggang. Kajen dongengna teu rame oge cenah kitu. Hitung-hitung kamu mulai budaya Sunda we cenah. Gitu. Mitra. Si Inen poe ka poe teh katembongna mah kacida kabitaeunana. Mun seug nenjo batur-baturna nu ngabrul ngarelek sabak jeung buku teh rek indit ka sakola. Angot ari usum samen. Barudak sakola sukan-sukan iring-iringan bari mawa kelebet papakean wareuteuh sok ngajanteng we manehna teh nyerangkeun bari bangun nu nalangsa pisan. Kocapkeun dina hiji poe wanci tunggang gunung kaayaan teh matak betah tur matak waas pikeun jelema nu gumbira mah langit lenglang taya aling-aling bersih taya mega anu ngahalangan manuk recet di sarada patembalan jeung balabaturna nambahan endah tumanina dangdaunan tinggarupai aroyag katabak ku angin anu ngahiliwir kawas nu silih gupayan brai panto muka sup si Inen asup ka dapur indungna nyampak keur ngasur-ngasur seuneu. Geus manang parab cek indungna. Geus tembal si Inen bari nyelapkeun arit dina bilik di juru. Nya panaon eta teh mak? Hui. Hui ti kebon. Dialawe kabeh. Bongan pada maralingan wae. Diingkeun-ingkeun teu kaur beak manten. Iraha mah ka kebon. Kamari memeh lohor. Tas ngarambet di sawah Ki Alhari. Ma. Ari Malaka anu di juru wetan dituarku saha? Malaka. Nya. Nyaho atuh. Aya nu nuar kitu. Nya. Sugan kuring titahan emak. Ditahan nuar keur naon? Bisi wae kumaha dijual. Kakarek ge sagede congo ping-ping. Jaba pelak sampe mani rebah katinggang. Indung si Inen ngahulang we menang sajongjongan mah bawaning kuheneg. Deung teuingeun. Abong-abong eueuh nu dipika serab sama menapisan ngaruksak papelakan batur teh. Gara gede atuh Inen, gara kaduga ngaringkangan pakaya. Hui kalapanya mah ieu teh. Mun dikepretan cigula mangeunah mak. Cek si Inen bari nyokot hui sakeureut. Geus ditiupan, wal dihuapkeun manis samutut. Aya jalantah mak. Ngomongna kitu teh bari ngosom. Jalantah keur naon ieu? Moalnya ngahakanan hui jeung jalantah. Ih ngeunah cek batur oge. Si Inen bari tempat tempo kana katel dina leukeur. Awah. Jalantah ti mendi. Geus lagi teu kurang goreng. Kunaon makalah ceurik? Ante ieu peuri mata ieu. Nya eueuh jalantah. Eueuh pan geus lila teu kurang goreng. Mun arek di kalapaan geura.
Marud gara ari daek mah marud. Tuh aya kena sabalah deui. Si Inen ngojengkang. Nyokot kalapa tina paleang. Tina paleang gesruk di parud ditilaman ku daun. Bejana tereh bulan puasa nya mak. Nya kitu. Heeh, nah kitu. Tereh lebaran meureun. Cik atuh mak. Lebaran engke mah kuring pangmeulikeun baju jeung calana. Geus sababaraha lebaran teh ganti-ganti. Ngadenge omongan anu samodel kitu tinu jadi anak. Indungna teu nembal. Ngan ukur ngalieus bari ngusap panon. Kagagas inget ka zaman ka tukang-tukang. Waktu salakina aya keneh. Nyao mori nyao balacu tara morotkeun ari lebaran teh misalin budak. Ari mak naonen? Meuli baju jeung calana, meuli nya mak. Kumaha parang nawe atuh? Tembal indungna bari nyurugan seeng tina lodong digolok-gokeun. Ah mama, purang parang wae ti bareto. Si Inen bari ngauran huwi ku kalapa benang marud. Belawak di dahar bangun ka cidangeunahna. Bubuhan capek tas asruk-asrukan ngalaparab. Anak king Gusti nu agung. Da mage lain tayang mang melikeun iya. Nganya eta. Mun aya keneh cikeura ngararotek. Mage geus teu boga suluh. Nuar malakan nu leutik hade malaur di alaan batur. Mitra kaum dangu. Kaleked pisan poe eta mah si Inen teh. Kop bedog disoren bari lempang. Leos ka kandang neangan tali. Disarangkeun we ku indungna ti pawon. Menang sajongjongan mah biar wiyah ngahulang wae. Bangun jauh paninengan. Pikiranana ngalayang balik deui ka zaman nu geus kaliwat. Waktu aya keneh si Ija jeung bapakna. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kocapkeun isukna. Kira wanci pecat sawat jam 10 isuk-isuk. Di luhur langit bodas lir ibarat kapas. Panon poe kapaksa nyileunglem di satukangeun mega. Kawas nu teu wasa pikeun nyumorotkeun cahayana. Dangdaunan ngareluk tungkul bucis ku ibun jeung tiisna cai hujan. Indung hayam merungkut di pipir imah bari ngasuh anakna. Hese rek kokoreh oge da puguh hujan teu eureun-eureun. Antukna ukur bisa nundutan bari ngadengikeun sora anakna nu ting caricit sasadu lapar. Dina kaayaan anu samodel kitu
Sanggeus hujan raat memeh indit sinen tungguh tangga heula kana tangkal jengkol nu aya di sagigireun imahna. Susuganan aya rangrang pisuluheun. Geus puguh eueuh leos nonggoh rongheap ka jalan gede Srog jeung si Adung anak Sanukri. Papantaranana we sahandapeun ketang saeutik. Reka mana euy Nen? Rek alasuluh. Geuning barang-barang teuing alasuluh ka mana? Ka mana we? Ka ditu sugan ka Cikidang. Wah, jauh-jauh teuing. Sakieu geus beurangna, mending di kebon urang. Loba sintung gerak. Kajeun kitu di alaan kuing. Hah? Kajeun kitu di alaan kuing. Pek wae da urang mah teu butuh. Ambung ketah. Sieun dicarekan ku bapa maneh. Cek si Inen bari rek terus lempang. Ngan teu kebat kusabab si Adung ngomong deui. Moal pan di barengan ku kuring. Asal daek mangalakeun kalapa be samanggar mah. Kalapa. Keur naon kalapa? Da papa maneh mah sasarina oge sok ku sorangan ari ngalaan kalapa teh. Da lain keur bapak, cek si Adung. Ngelemes semuera. Keur saha atuh? Keur jualeun ka Mang Gunawi. Puguh urang hayang duit. Keur lalajo semprong. Boga hutang kolecer ongko ka si Otoy. Lalajo semprong. Nya, Nah di mana ya semprong? di pasar. Kamari ge urang tes lalajo resep teh. Maneh geus encan lalajo semprong Nen. Enggeus bareto. Basa karyaan di Juragan Kubu. Diajak ku si Aceng. Nu eta keneh kitu. Aya onta eueuh. Handapun tanggal korma. Wah nu ayeuna mah eueuh ontaan. Aya nu resep teh. Jeung ku apalnya euy tukangna mah kahiji-hijina gambar teh. Sakitu teu diilikan bari ngeunah-ngeunah we na beuh argol. Ngek. Perang Turki, perang campuh anu paeh patulayah. Ngek. Si Bakisem jeung si Bainem keur marandi susuna sagede-gede angel. Ngek resep teh Nen. Geulis geuning euy si Bakisem teh. Aya eta deui euy. Hah? Aya eta deui anu disiksa paur urang mah. Nu disiksa saha? Nyao. Nu doraka cenah disiksa ku malaikat di neraka. Geuning kadeuleu. Puguh wae kadeuleu mah. Huluna diragaji. Letahna ngelel, matana molotot. Ih paur. Kadeuleu malaikatna. Hah? Malaikatna kadeuleu. Kadeuleu dicarecet. Maneh rek lalajo Nen. Ah moal teu boga duit. Mun daek mangalakeun kalapa mah diajak ku urang. Nya euy dong. Si Nen mah diharipeut. Enya, urang jual kuduaan. Tuluy ka ditu ka pasar, jigeura. Tuh, nu itu nu rada pendek. Anu kolotan samanggar. Cenah. Geus kitu mah bring dua anak ngalabring ngajug-jug ka kebon kalapa. Boga bapana si Adung. Mitra kaum dangu. Di handap tangkal kalapa sejongjongan mah sinen mandeg mayong. Naikna onamanan teu jadi salempang. Dageus biasa sok buburuh ngala kalapa. Ari meneran aya nu nitah mah. Numatak asa-asa teh sieunun kanyahoan dan nyahoeun Sanukri teh kacida galakna. Age atuh euy burit manten, cek si Adung. Moal kanyahoan kitu ke bapa maneh. Sieun ka pergo uing mah. Moal da bapak mah keur ka sawah. Trekel sine naik. Geblug-geblug kalapa diburubutkeun. Teu hese da geus karolot. Nah atuh mitra.
Ari garawak teh nu nyarekan ti handap. Ari ditempo sing horeng Sanukri ngabadaga dina lawang pagar. Turun sia bangsat, kurang ajar. Palingan kalau paing sok lalengit. Ku sia wae meureun di palingan. Ih palias mamang, kuring matara kumaha wani. Cek si Inen, sorana ngadeg-deg, bawaning kasima. Bohong sia. Geuning eta sia mupu kalau paing. Kuring mah dititaku si Adung, wah. Dititaku si Adung. Si Inen culak cileuk bari turun nyorosotkeun maneh. Tibisaeun turun cara sasari da suku ngadak-ngadak jadi leuleus. Harigu daralang teu dirasa. Dijieunnan sia. Mana si Adung? Oh si Adung, Allah naon? Nah ada tadi mah aya di dieu. Si Nen bari luak liuk nengan si Adung. Bangkar waras sia. Dasar jelema kokoro sia. Budak yatim teu beurang dipikarunya sia. Hayang barang lemok babadogal atuh. Sanukri bari ngumpulkeun kalapa tuluy dikantet. Paralun mamang. Nyari kokoro teh mah. Tapi teu rumah sari sok puak pauk mah. Tembalna bari gek diuk dina tungul. Barabai cimatana teu kaampeuh. Marabai maruragan maseuhan kadua nyeri dipajarkeun barang hakan ngandalkeun ladang babadog. Wani sumpah mang, kuring mah wani so teh dititaku si Adung. Gandeng bari na oge di mana teuing aya bangsat ngaku. Hayo endit. Tuturkeun aing ka imah lurah. Tuh man tadi warah mah. Cek Sanukri bari nanggung kalapa. Dirancatanan kudahan peuteuy selong beunang ngadadak nilas. Si Inen ngiclik nuturkeun Sanukri ngajugjug ka imah lurah. Mitra harita teh wanci manceran keneh ge panon poe geus surem deui wae kapiningan ku mega anu ngayang di luhur langit. Nu beuki lila beuki kandel nu akhirna sarang ngenge teuleum dina gulungan mega. Atureup jadi iuh. Angin ngagalebug tarik nebak kana tatangkalan ting pelenud jigareg peunggas. Teka catur di jalana datang-datang pok Sanukri ngomong. Tah kakak. Yaran kan sok malingan kalapa tah. Saha nu maling kalapa teh? Cek lurah bangun kacida kagetna. Red ka Sanukri, red ka si Inen nu keur diuk dina golodog. Tah eta bangsatna. Ku kuring dibawa ka dieu tah. Si Kasnen. Enya si Kasnen maling kalapa. Teu rumasa mamang. Mungkir-mungkir sia kadeuleu ku mata aing. Tah buktina kalapana tah. Kuring mah dititaku si Adung. Bohong sia. Si Adung mau ngalang tuh kakabon deuleu. Ke heula uki. Ke heula urang tanya heula. Iraha siapa panggil jeung si Adung Inen? Tadi basa rek ngalas suluh. Di ditu we cenah ngalas sintung di kebon urang. Tapi pangalakeun kalapa sama anggar pokna teh. Kumaha tuluy na? Mimiteuna mah kuring teh embung. Tapi manehna maksa wae keur jualeun ka Mang Gunawi cenah. Duitna keur lajo semprong. Tah geuning, cek Sanukri bari ka karot. Ke heula uki, ke heula. Ulah wakan empas. Ojo. Jo. Kulan juragan. Ka dieu sakedeung Jo. Mangga kumagan. Cik teang si Adung bawa ka dieu. Wani sia dilawungkeun Inen. Wani atoh malah kuring mah. Urang daguan we si Adung. Geuwat ojo. Ulah we ya. Mitra kaum dangu singkat carita. Tekung silila si Ojo geus datang deui bari nungtun si Adung. Satengah diseret da meureun geus boga curiga. Kakara keret oge ka bapana si Adung teterejelan rek lumpat. Tapi nu nyakel beuki pageuh. Ka dieu Adung, ka dieu. Enya sia nitah ngalakalapa ka si Kasnen. Cek lurah. Gohak budak teh ceurik. Mongan ku bapak teh dibere duit keur lajo semprong. Tah geuning uki.
nu mata kula sok gurung gusuh tudang tuding masih ngejage kapocongok asa heran da can kadenge si kasnen goreng adat sanukri ngojengkang mitra sarenteng nyamperkeun anakna leungeunna geus ngulang sigarek nampiling tapi tekebat kusabab geus dihalangan ku lurah da geus pada nyaho kana adatna manggas montong nyiksa anak di dieu uki juga balik anggursi inen mana oke juga balik indung sia bisi dedepen lain rek ngalah suluh sia teh leos si inen balik bari ngusapan harigu mimiti karasa perih urut tadi nyorosodkeun maneh teh Berayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajindi ngesian lulurung batin waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.